Babus Siam. Wajib kanu Islam saban tahun tur mukallaf puasa bulan Ramadan. Jadi jumlah syarat wajib siam opat, hiji Islam akal baleg sareng kuat, ari pardu sareng rukun siam opat, ari rukun hiji nya eta niat. Ari pardu sareng rukun siam opat, ari rukun kahijinya eta niat. Kaduana nangtukeun niat puasa saban peuting poe isuk rek puasa, rek nekanan puasa fardu Ramadan atawa nekanan anu dinazarkeun. Katilun nahan tina dahar leueut, tina jima, tina utah kadelepat. Opat nyaho mimiti jeung panungtungan, ulah niat jeung buka satabrang-tabrang. Anu ngabatalkeun puasa 10, masing apal ngarah jadi jalma teguh. Hiji ain anu nepi kana beteung najan leutik sarta dihaja ku urang, atawa ka jero ti koro jeung sirah henteu batal neureuy ciduh nu bersih, jeung teu batal asup ain kana beteung teu dihaja atawa dipaksa orang, jeung teu batal kebul pangayakan tipung jeung katalanjuran cai kana irung. Lamun henteu banget dina kekemuna sareng ngingsrek cai ka jero irungna. Dua hukna hartina ngasupkeun ubar tina salah sahijina qubul dubur. Atawa ngasupkeun tungtung ramo kana qubul dubur dina waktu istinjana. Dina qada hajat sareng istinjana masing bisa pisan urang ngaraksana. Katiluna ngahaja utah tur eling najan taya nu bijil ti jero beteung. Opat wati ngahaja liwat hasyafah, 5 ngaluarkeun mani kade salah, 6 nipas, 7 hedda, 8 edan murtad na'udzubillah minha salapan, ka-10 ngajuru nu matak batal,
kana puasa urang eta sing apal ari anu sunah dina bab puasa eta seueur maneh ulah asa-asa hiji enggeus yakin surup mata poe gancang buka lamun mangmang tunggu bae tapi kayakina mata poe surup tuluy buka supaya puasa cukup lamun aya buka sunnah make korma mun teu aya kucai atah ge sama dua sunnah ngakhirkeun sahur tapina ulah tepi ka mangmang dina sahurna tilu sunnah ulah ngomongkeun nu ala kaya ngupat ngadu-ngadu lampah cela sareng sunah nyulayaan kahayangna syahwat urang sinareng hawa nafsuna sareng sunnah lamun boga hadas gede kudu adus ti peutingna age-age sareng sunnah maca Quran masing rosa jeung ngadua sabada buka puasa sareng sunnah iktikafna masing seueur mudah-mudahan hasil Lailatul Qadar sareng sunnah ngarawakeun kasaean sareng nyegah tina lampah kasusut sareng nyegah tina lampah kakusutan.